Aing mun teras butuh duit. Mah gadak burit-burit teuing daing. Bari-bari untung anggeus. Cah. Bawang tuh ceboreun deh. Gagar meureun can ieu aweurkeuneun. Santai keuneun lieur aing gawe teh. Digawe sorangan aing teu puguna ieu. Tunggu si Haji na aduh ceking ka. Kacau ieu. Tuh nya jeung nya nagahgar aing mah. Ieu mah tamah-tamah pigaweeun aing mah. Da heumun sok balik bemayarna teh da tara bentes Haji mah. Ieu mah we kudu tah batur aing mah hoream ngeborna teh. Kacau Aduh. Geus kitu si kehed. Munyal gemukna. Rasa 10 siki. Sigana mah geus piraku Tuh. Oh, itu bener. Bebantu itu. Pelintingan kebun. Gagar kieu hoream. Je. Anggeus punya tanon teh euy. Geus je. Masih mantong ke kebon. Oh, atuh euy yeber ngebuburit. Aduh lan euy. Tingali geus garing kieu euy. Je euy gagarnya. Atuh cebor isuk mah. Tingali ieu rek diobat. Teuing je euy. Urang teh isuk teh aya perlu urang teh euy ji. Perlu ka mana sih Ling? Perlu isuk teh euy, tapi mun ieu mah ji tah. Kehed batak cebor heula atuh. Moal mun duit heula mah deuk deh kah. Da ayeuna mah teu mawa duit na ge aing atuh. Teu mawa duit, siling kewe ka imahnya. Teuing ka imah mah. Anjing teh lagi ning ka imah karon teh lalaje TV we lho. Mun TV-na bendes mah. Da ieu mah gambarna teh naon parenyon jeung ririakan bari naon biro we hungkul. Aji teh. Nanti kabeuli TV. Lain can teu kabeuli pan aing teh duitna teh loba ka ditu ka dieu atuh kalan sia teh kana pepelakan. Anu aya we ku sia lalajoan heula atuh. Ka urang ge bayaran geus heubeut can dibayar-bayar. Hayang nyaho aya mah duit heula lah daek nyebor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Geus teu hayu we gurger ieu. Teu bulan puasa. Si ieu jigna di mana juju aya di tukang kalan we. Teuing. Ari RW. Ayo we ulah ilu ke si Haji. Henteu tadi geus nang cai. Ningali di dieu keur naon cai jiga keur gurger teh. Sok kepo jelema ieu mah kalan euy, sok kepo. Saha nu gurger teh gurger. Lain kepo. RW pengamanan bisi aya nu tadi kainginkeun ku dewek. Kumaha ge teh? Dan teh gurger urang heubeut teu bayar teh nyebor embung kitu duit heula. Anjir. Ji, Naon? aduh, duit kata dibayar kitu na Oh, kumaha? teh dibayar. RW. Dasar si kalan ngerakeun aing pisannya dibayar kehed atuh. Mana tuh deh bayar? Geus sidik aing teu mawa duit sia mah titah kagogobrog. Ari bahasa dibayar tapi tidak dibayar henteu. Atuh da naon mah moal duit ka kebon sia teh da moal jajan. Lah eta mah lagu lama. Heeh. Alasan si Haji mah Alasan sia geus biasa. Cul ke teh poho. Haji, bawang kieu patut mah tuh rabut teh goreng jeung nog geuningan. Ngali geus kieu patut mah tuh keting diurus. Sampai ka mana wae. Ya. Mantog kehed mantog. Ya. Sok mantog. Mau dibayar mah? lebok RW. Mana teh? Iya naon kalan di sia tuh. Haji kalau menurut ngobak ieu. Naon? Sia mantog kalan di moal balik ah. Udah ke ieu mah aya duit baseuh kebon mah. Duit lah wayahna Haji. Ini tangkurak si kalan jadi ngalawan gitu. Aing isuk mah ka kebon kudu mah duit. Ieu mah euy. Jeung eta gara-gara aya si RW. Unggal aya si RW jadi ngalawan si kalan ka aing asa kahatean beurna anjir. Aya batur kehed teh. Mun aing unggal panggih dieuran ku aing RW sia teu leukeunna ieu mah.